Tah ayeuna mah kumargi calon panganten istri tos aya saksi ti pameget panginten tos aya Beres, beres. nya ieu rakana tos aya. Nuhun. Tah panginten ayeuna mah urang kawitan we nya. Mohon mangga Pak. Ieu teh geura abdi bade tumaros, laras ieu teh bade dua istri teh. Mohon palwe. Atos izin panginten kanu sepuh. Atos. Tas. Alhamdulillah tuh nya kumaha ieu saksi? Lah keula gitu. Ieu nanti kada saksi mah rada kesangem ieu. Aduh kumaha nya? Kumaha? Manawi. Manawi atuh ti pamanten pameget. Janten saksi. Aduh, aya naon ieu? Enggak, enggak. Alas ya. Ujung hariung enak. Ari sia naon karon ieu di dieu? Henteu ieu kan ujung hariung kan, ujung hariung. Hariung naon? Iya, rek Kagak. tuh. Sia nyambung sia teh. Nya kan. Duit ti aing teh pake nyambung ku sia. Henteu kan ieu mah. Kurang ngajar pisan sia mah. Lain dari agan kumaha. Lain peneng naik ti candung deh. Da teu hayang kumaha Nah, tuh. cuma jedog di dieu. Nya kumaha tuh da si Aduh, kasih dah. akangna. Gan lebih kerusuh lah tuh kan itu momen bahagia kan. Patut aing teh dok. Ieu deui awe dahe kan kieu patut. Daripada loba duit Tinggal atuh tinggal ieu. Ieu teh rarain naon jahe nang mekprek ieu teh. Aduh Ieu aing ngaku loba duit ka awe ieu. Amit. Tuh. duit juragan eta teh aduh aing Ayo mending kene kawin jeung juragan daripada jeung Apple teh kan loba duitna. Jeung kieu mah moal. hayu kena ngilu. Moal semua. Siap kurang ajar. Baun bisa hayu kena ngilu. Aduh hayu neng ngilu. Aduh jeung neng jeung agang Pak, iya kumaha palwe? Sugan ini anu boga Saksi kumaha saksi? anu teh sekolah sakieu mana yang kawin mah ngalah sorangan. Iya kuno saksi dari kumaha teh. Ari aing kudu kumaha tuh. Tuh kudu kumaha sia dari saksi kuno. Mata aing orang jadi sakit teh kitu kayak kana Wah, jadi balik sih di saksi. Pasti terbalik. Terus kamu pasti kan aing jadi enggak kawin gara-gara saksi. Era kumaha. anu mang tulung mang mana saksi ada dulu kabeh. Aduh